Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunya. Tepang deui sareng tata dan demi harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Balebat bagian kasalapan atanapi bagian pamungkas karya Aam Amelia. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Kalakai ngarang-rangan minuhan jalan, dang daunan nu tadina harejo gomplok, ayeuna mimiti karoneng. Daun koneng nu mapaesan tangkal geus mimiti ngarang-rangan. Pileleuyan, poe rai poe, bulan kaganti ku bulan. Teu karasa ku Yuyun, manehna geus 11 bulan wawuh jeung Dedi. Teu karasa, rasa karunya nu tadina ngancik dina atina, geus robah jadi hiji cinta anu suci. Jauh tina nafsu nu lain-lain. Mimitina mah Yuyun ngarasa teresep ka Dedi teh. Tapi naha geuning Dedi teh ku nurut-nurut teuing ka manehna teh. Mun aya kahayang Yuyun gancang nakar ngaguguna teh. Kabageranana beuki katara. Tetela deui Dedi teh lain budak bodo. Uteukna encer, pikiranana encer. Di kelas manehna pangnyong colangna. Yun bade wih ayeuna. Cek Dedi ngagariwahkeun Yuyun tina labunanana. Nu ditanya si gerada ngorejat. Ih, Dedi mah reuwas ah. Pokna. Ngalamun bae sih. Gek Dedi diuk gigireun Yuyun nu keur diuk dina kursi panjang tina kai jati, handapeun tangkal campaka. Duka ah. Yuyun ngabalieur. Kelotrak aya kalakai garing ragrag kana tak-tak Yuyun. Kop dicokot. Pletek dipotongkeun. Tereh usum halodo deui nya Yun, cek Dedi. Mohon. Baheula Yuyun miwarang dicukur ge usum halodo nya. Iraha, Yuyun kerung. Kepungkur Dedi mah emut bae da. Asa teu rumaos miwarang, cek Yuyun deui. Kalakai benang motongan teh gep digegelan, cetruk. Bunggaran pisan Dedi dicukur harita teh. Mani asa lebar teh. Nah atuh make kersa. Bongan tuh da di beudan bae. Nya sok atuh ayeuna jabrik deui. Kareunang ayeuna mah teu tuman tuh da. Sanes sieun di beudan nya ayeuna mah. Dedi tenembalan anggur neuteuk mani anteb naker. Hate Yuyun nyeredet karunya. Majar cek batur mah Dedi teh lalaki tahan harga. Majar teh tukang ngulinkeun awewe. Tapi beh nama sakitu kalila anana can kungsi dia nyeri ku Dedi. Estu satia satuhu. Sagala kahayang Yuyun eueuh nu teu diturut. Kabagiran Dedi nalukeun hate Yuyun, ngelehkeun Maman dina hate Yuyun. Mun teh mah Yuyun mika cinta Maman, geus tangtu cinta pangarahan. Da Maman mah sagalana geus sawawa teu siga Dedi. Sakolana geus tereh tamat kantongan ijazah. Tereh make gelar insinyur hareupeunana. Mun teh mah kudu nenjopi ka hareupeun, leuwih reueus meunangkeun Maman. Maman nu boga cecekelan hirup. Sedengkeun Dedi, duh mun ditinggalkeun ku Yuyun teh, moal bina balik deui ka asal tadi. Asalna budak nu tukang nyieun kakacoan di masyarakat, jelema nu resep ngulinkeun ka unggal awewe teh, ayeuna siga nu taluk pisan ka manehna. Meureun geus ti ajalina, Yuyun kudu mulangkeun Dedi kana bebeneran. Yuyun mah lulus geura, cek Dedi. Dedi mah komo deui, omong Yuyun. Cetruk kalakai sesa tadi digegel deui. Rek diteraskeun ke mana Yun? Ari Dedi. Dedi mah kumaha Yuyun we. Har, nabet kumaha Yuyun. Nadu bade mayarna saha kitu? Apa Dedi atuh tembalna? Nah atuh make kumaha Yuyun. Dedi tenembalan, serengeh seuri, neuteup deui ka Yuyun mani anteb. Hate Yuyun ngageter nejo tetep siga nu rek neureuy teh. Ku kitu ari Dedi sagalana teh kumaha Yuyun bae, siga nu hirupna teh gumantung ka Yuyun. Bagja Dedi mah kagungan apa kiat keneh ngabiayaan. Luk Yuyun tungkul. Breh bapana dina sawanganana. Ayeuna dina kaayaan kena ku musibat,
teu bisa wala kaya sababaraha taun. Kahayang mah manehna ge siga babaturan anu sejen. Tapi di mana atuh manehna kudu mayar uang kuliah, sedangkeun hirupna oge sakitu engkak-engkakanana. Yun, sora Dedi nyalukan. Tapi naha atuh sorana teh manajer reuh teuing paninengan. Naha sora Dedi teh semudu mareuda. Kunaon, Ded? Manehna ngagebeg nencoy beungeut Dedi bangun ngungun. Naha make jadi robah beungeut nu tadi hegar bear teh. Pandona neuteup celeuye siga ngahruk nenjo ka Yuyun teh. Kunaon make ngadak-ngadak ampuh. Teuing sabarak kali manehna nanya rek tuluykeun henteuna. Unggal di bejaan jan Yuyun mah moal dituluykeun sakola teh, saban Dedi sok ngahruk siga ayeuna. Irahat cenah Yun bade pengumuman teh. Pokna. Saurna minggu payun, tembal Yuyun. Yun, Dedi mah, tapi teu tuluy. Yuyun teu ngomong nanaon, panonna ngawas-ngawas Dedi nu keur ngahruk tungkul nungkupan beungeut. Yun, teuteup nanyang saya kana tangkal kembang beureum nu jara di hareupeun buruan sakola. Aroyag ketebak angin, siga nu harayangeun dipetik, siga nu harayangeun dipiara. Naon, Ded? Apa teh sabarasa sih deui cenah tiasa biasa deuna. Saur dokter mah paling sakedap ge 2-3 tahun. Lami oge nya. Atuh da dibanting satakerna, heug nu jangkung ageng cenah, geubisna mites pisan. Yuyun ngareret ka Dedi, katenjo panon Dedi neuteuk ka jauhna, siga kosong teu aya nu ditenjo. Sigana teh pikiranna mah bieung di mana boa, leungeunna duanana nanggeui gado. Telengges pisan puguh cek Yuyun ge. Yun, sora Dedi kadenge rada dumareuda. Direret ku Yuyun angger tetep namah kajauhna. Henteu nenjo kanu diajak nyarita. Angger siga tetep kosong melongpong. Naon, Ded? Mun Yuyun tepang sareng nu nandasa apa, Yuyun bade kumaha? Cek Dedi. Yuyun teu nembalan, hatena neroweco sorangan. Mun tea mah ayeuna aya nu nandasa bapana, hayang dipangmaleskeun ka nyeri bae. Tapi ras kana omongan bapana, cenah pamali ari sok ngunek-ngunek teh. Komo lamun nu boga dosana minta dihampura mah, dosa teh jadi nembleh di urang. Duka atuh, tembalna. Mun ayeuna Yuyun terang yen nu nandasa apa teh sia sapertosna kumaha. Rek disaurkeun we ka polisi. Kumamun ku polisi tadi ku kumaha. Sawios daya Gusti nu bakal males. Kawonan sareng kasayan jalmi mah teu kedah dibalas ku urang. Sahari Gusti Yuyun teh. Gusti Allah atuh. Bageud meureun nya. Maha Asih sareng Maha Nyaah. Mun kanu jahat nyaaheun deui. Asal kersa tobat teh. Kumaha tobat teh? Sapertos Dedi we, pan tobat. Asal ngajabrik, ayeuna mah henteu pan. Gasieun dibaudan ku Yuyun atuh. Mohon jadi bager pan ayeuna mah. Tobatna ka Yuyun tapi Dedi mah da. Nah betobat ka Yuyun, terumaos kamusuhan, ngabeudan puguh. Nyeri kitu dibaudan ku Yuyun teh. Iya nu nyerina. Dedi nunjuk kana dadana. Yuyun seuri. Nganu teu ngarti mah, saban Yuyun nyebutkeun teu rek nuluykeun sakolana, saban Dedi ngahruk bangun sedih. Angin beurang karasa niup kana punduk Yuyun, tiis genah. Awak keur sakitu hareudang bayengyangna, ditiup ku angin nu ngahiuk linduk. Estu asa digeberan ku kipas, bari teu kudu ngoyagkeun. Buk laletik nu jadi dina bagian hareup oyag lalaunan. Nya nyeri hate di badan ku Yuyun teh Dedi mah. Ayeuna mun di badan deui moal nyeri hate. Duka atuh. Omong na ngalengis, teuteup-na antep kana beungeut Yuyun. Karasa hate Yuyun asa aya nu ngagerihan. Teuing naon perasaan nu nyangkaruk dina dasar hatena, mun seug isuk pageto kudu papisah jeung Dedi teh.
Karasa ku manehna ge lamun Dedi ngajak nuluykeun sakola teh da jero-jero nama hayang babarengan deui sasakola siga ayeuna. Tada teuing resepna meureunan lamun babarengan deui teh. Ayeuna ge dunya teh karasana endah, karasana pinuh ku madu. Eueuh hiji poe nu teu mere kaendahan, kagumbiraan. Yun, kah badeuwi ayeuna? Bade, engke heula we ketang aya pergi heula. Dedi mah wih ti payun we nya. Naha, aya keperyogian we. Saanyan embung ngenyuyun balik sorangan teh, teh biasana ge sok babarengan bae. Tapi kulantaran manehna geus janji jeung Tita rek ka imah Pahendra, da cenah geus nyahoeun saha-saha nu lulus jeung henteu. Sanajan Yuyun ge nyaho saminggu deui ge di bejaan, tapi asa hayang geura nyaho we. Pang-pangna mah rek nanyakeun manehna jeung Dedi. Nya Yun nya, Dedi uih ti payun nya. Peryogi pisan Ded, pokna. Muhun, nya kenging teu. Mangga. Moal bendu. Geuleuh jeltot leungeunna diciwit ku Yuyun. Dedi nyerengeh. Tuluy leumpang kaburuan tukang rek nyokot motorna. Hate Yuyun ngaleketei teuing kunaon. Sakitu unggal poe rerejengan teu oleh hayang panggih sakalian teu tepung sapoe dua poe ge. Baheula cenah Dedi nu kacida butuhna ku manehna. Tapi ayeuna mah Yuyun ge asa pamohalan hirup lila mun eueuh Dedi di ieu dunya. Yuyun, di jalan gede aya nu ngagero. Dedi ngagupayan ku leungeun kenca tina motorna, ku Yuyun dibales ku gupai deui. Angin nebak rada tarik. Tangkal kembang beureum nu rapang di buruan hareup aroyag jiga nu milu ngagupayan. Aya perlu naon nya? Biasana mah da sok ngajak bae manehna. Jeung tetanjoan Yuyun minggu-minggu ieu beungeut Dedi asa alum bae. Teuing naon nu jadi pikiranana. Da saban ditanya ge ku manehna, jawabna teh ngan ukur nyebut teu nanaon. Hoya ngalamun. Geplok tonggongna aya nu deungeul. Yuyun rada ngorejat. Barang direret si horeng Tita nu deungeul teh. Manehna nyerengeh nenjok ka Yuyun. Mani nyeri sia Tita. Atuh da teu pararantes ari panon molotot ka jalan, urang ngajak seri Tita tadi teh ditembalan. Teu kaciri nyaan Tit. Nya cing sirini ngalamun eta teh. Yuyun nyerengeh. Hatena rumasa yen manehna keur ngalamun, keur mikiran Dedi. Tadi cek Dedi manehna embung di baeudeun ku Yuyun. Ayeuna mah Yuyun ge embung di baeudeun ku Dedi. Nu matag dipangalumkeun saminggu ge, neundeut pisan kana hate Yuyun. Rupa-rupa prasangka pagalo jadi hiji, yang karuk dina hate nu pangjerona. Yun lain rek ka Pahendra teh ya. Nya hayu atuh, ti tadi ge Yuyun mah nungguan Tita. Buru atuh bisi kaburu beurang. Jung duanana narangtung. Laleumpang bae da imah Pahendra teh teu jauh ti sakolana. Lengkahna dianter ku angin beurang nu niup lalaunan. Ngaliwatan sababaraha pengkolan, maranehna arasup ka hiji imah cet koneng. Hareupeun imah teh ditutup ku wide di pulas bodas. Tengah-tengah wide aya gambar tapak suku. Nyaan Pak, cek Yuyun jeung Tita bareng. Nyaan bapak mah moal ngebobodo. Ari Dedi Pak, cek Tita siga nu surti nanjo Yuyun cicing bae. Tapi panu neuteup ka Pahendra teh siga aya nu rek ditanyakeun. Nya Yun, serius sigana yeuh, cek Pahendra. Naon bapak teh ih? Lah sok lain rahasia deui Yun, Yuyun jeung Dedi. Dedi lulus henteu Pak? Tita nanya deui. Komo we panghadena malah. Seredet hate Yuyun nyeredet. Kabungah nanggung kulanting ngadenge manehna lulus. Begbang alusna. Reus temen hate kolot-kolotna da cek Dedi ge. Lamun Dedi lulus, hayang nuluykeun sakola ka mana bae oge pek. Resep boga panutan pinter jeung bager sika Dedi. Yun serius ieu teh, cek Pahendra. Nya kitu Yun heseset teuing, tembal Tita. Nya belah nya Yun nya, da kaya jeung Kasep deui. Hartawan bapana ge begini, cek Pahendra bari ngacungkeun jempol. Hate Yuyun asa teu genah ngadenge ucapan guruna. Teu rumasa manehna micinta Dedi kulantaran Dedi jelema aya.
Yuyun sama sekali teu nyaho saha ari kolot-kolot Dedi. Nu Yuyun nyaho, Dedi nurut pisan ka Yuyun teh. Nu Yuyun nyaho, Dedi teh terang ngabaekeun ka hayang Yuyun. Hate nu tadina teresep oge lila-lila mah beuki peurai, kaganti ku nyaah nu lain pangarahan. Mun baheula manehna mikaresep Maman lantaran aya pangarahan. Maman teh pinter jeung gagah, umurna jauh jeung Yuyun. Maman ngasuh ka Yuyun. Tapi ka Dedi mah Yuyun teh asa dipika butuh. Dedi siga neangan geus hanyaluuh ka Yuyun teh. Teu Yuyun mah terumasan jo Dedi tina jihad lahiriah jeung duniawiyahna. Nu asli aya dina hate Yuyun, Yuyun cinta ka Dedi. Pak mangga atuh, jung Yuyun nangtung. Tita netep bangun heran ka manehna. Tadina mah Yuyun ge moal gura-giru balik, bongan Pahendra nyarita kitu. Jadi hate Yuyun mah asa dituding nu lain-lain. Par, kamana Yun? Pahendra nangtung nuturkeun Yuyun jeung Tita. Nuhun Pak, pokna meh bareng. Ditembalan ku imutna nu nangtung di lawang pantok ngajajabkeun nu balik. Tit, rek terus balik we Yuyun mah. Namoal ka Tita heula. Engke deui we, hayang geura ngabejaan apa jeung emak lulus. Nya Tita ge. Nu duaan papisah di sisi jalan. Tita mah katonggohkeun, Yuyun kalebakeun. Sarua duanana ge tumpak beca. Angin kerasa nebak rada tarik tina jendela beca. Da beca nu ditumpakan ku Yuyun majuna apeng-apengan, bubuhan jalana mudun. Hayang geragok jeung Dedi, hayang geura nepikeun ka manehna, yen manehna jeung Dedi sarua lulus, tada teuing atoh heunana. Teu karasa Yuyun geus nepi ka imahna, kasampak imah teh suwung. Kaayaan di imahna tiis rehe. Na kamarana ari diah jeung emak. Lalaunan Yuyun mukakeun pantau tukang, keteuyeub manehna asup. Hareupeun kamar bapana manehna ngarandeg, asa ngadenge nu keur guntreng di jero. Sakantenan abdi bade nyuhunkeun hapunten. Eces nu nyarita teh Dedi. Tapi naha Dedi keur ngobrol naon jeung bapana. Kana naon deui ka dieuna, da di luar teu katenjo aya motorna. Lalaunan Yuyun noong tina liang kunci. Nya, Yuyun moal pangling. Nu keur ngobrol teh Dedi jeung bapana. Bok-bok bae tong asa-asa, da bapak ge moal nanaon. Cek bapana. Abi teh rumaos disapkeun teh ku margi Cinta Putra. Deg jantung rada tarik deg-deganana. Nangtungna pindah ka deukeut tempat sare bapana. Ceulina napel kana tembok. Syukur we ari kitu mah. Suara bapana rada haros-hos. Namung abi teh rumaos kadu dosa, Pak. Kunaon kitu, Ded? Margi abdi tos ngalakukeun kaawanan nu teu kinten ageungna ka bapa. Asa teu ngarasa dikukumah bapa mah ku Dedi. Tak tangtos da bapa mah teu uninga. Par, na kunaon atuh? Teuing sabaraha sekon teu kadenge sora, ngan kadenge nu ngarenghap Dedi. Yuyun ge apal. Tadi nama abdi moal terus terang ke bapak teh, margi abdi alin papi sesareng Yuyun. Abdi hate Yuyun ngagebeg. Nanaonan ari Dedi. Nah manehna teh ngalamar kitu ka bapana. Nah kuanian teuing atuh. Jeung naha teu bebeja ka Yuyun mun rek carita ka bapana. Nanging abdi teh ngaraos dosa. Sora Dedi kadenge deui. Kunaon atuh Dedi teh? Sora bapana. Emut keneh bapak, basa abdi nyogok supados abdi diluluskeun. Malih duit ka ditambihan deui tapi bapak teu kersa. Abdi teh saleres nama sanes hoyong lulus-lulus teuing. Tapi hoyong janji pun bapak. Anjeunna janji bade manggaleukeun mobil Volvo. Kumargi bapak nolak, abdi keukeuh teu lulus. Teras abdi muruhkeun rerencangan sina nandasa bapak. Ayeuna mah kantun ka hoyong bapak teu langkung bade dikukumaha bae oge. Abdi rumaos dosa. Leketei hate Yuyun ngaleketei. Jadi Dedi nu nandasa bapana teh.
Paingan atau mana mindeng-mindeng teuing Dedi teh nanyakeun kesehatan bapakna. Duh Gusti teu nyana teuing. Tapi nah kudu kumaha ayeuna. Sedengkeun ieu hate geus ngait ka dirina. Cintana ka Dedi geus muhit, meulit. Tapi kanyaah kanu jadi bapak ge moal bisa laas. Nah kira-kira manehna rek bela ka jelema anyar pinanggih, coba geus bukti kasalahanana nandasa bapakna. Syukur Ded, bapak bungah Dedi geus insap. Bapak teu ambek meus-meus acan. Keun bae ieu mah da geus teutis tulis bapak. Saenyana harita ge Dedi teh kudu lulus. Ngan Dedi kungsi culangung ka salah sahiji guru wanita. Bapak teu bisa mertahankeun da ku sarerea diteken. Ayeuna mah geus keun bae. Poma Yuyun mah ulah di bejaan. Si Panon nu geus nyelek teu karasa merebei masehan pipi. Yuyun ngarasa kagagas ku kahadean hate bapana. Tetela jembar jiwa bapana teh geuning. Leres bapak teh ngahapunten abdi. Kadenge sora Dedi dareuda. Nyaan Ded, da bapak teh lain budak. Segruk kadenge nu sumegruk. Teu kuat Yuyun kudu ngadenge tuluy na obrolan nu duaan. Sup ka tengah imah. Segruk manehna ceurik nungkupan beungeut. Sesegruk teu katahan deui. Deudeuh teuing Dedi. Nyaah teuing apa? Ku jembar atuh hate aranjeun teh. Yuyun beuki ngarasa reueus ku pribadi Dedi nu geus wani ngaku kasalahanana. Lolobana lalaki mah teu wani terus terang dina hal kagorengan manehna hareupan jelema nu dipicinta. Komo deui ka bapana mah. Yun, geni geus uwih. Karasa buukna aya nu ngusap. Nyah manehna tanggah. Dedi keur neuteup bangun geugeut panonna carindul. Yun, kunaon nangis? Geek Dedi diuk. Henteu. Hate Yuyun perih asa digerihan. Hatena seber sieun ku karumasaan. Dedi tuluy ninggalkeun manehna. Teuing kudu kumaha hatena hirup tanpa kaasih jeung katresna ti Dedi. Yun ningali ka Dedi. Alim. Yuyun eueuriheun. Yun hapunten Dedi nya. Dedi rumaos tos ngabohong ka Yuyun. Saleresna Yun. Nu nandasa apa? Tos Ded. Teu kawawa segruk Yuyun cerik deui. Karasa leungeunna ditarik lalaunan ku Dedi. Yun, Dedi teh dosa. Mun Yuyun bade ngewa gepek teh teuing. Dedi ridho pisan. Awak Yuyun diajegeun, panon Dedi neuteub ka Yuyun antep pisan. Teu karasa cipanon Yuyun merebei. Yun, Dedi teh atos. Yuyun ge terang. Atos jungjunan cek hatena. Abdi ge terang anjeun teh satria. Lain tukang nandasa ayeuna mah. Baheula ge lain Dedi nu salah. Tapi batur gaulna teu milih. Terang yen Dedi telas brandal. Cek Dedi. Yuyun unggek. Yuyun ngahapunten. Gubrag awak Yuyun ngagubrag kana keukepan Dedi. Karasa sirahna diusapan lalaunan. Segruk Dedi karasa najan laun. Dedi teh isin tadi nama rek nyarios teh. Aya sejamapan pahaneng-haneng sareng apa teh. Tapi kumargi apa emuteun keneh ka Dedi. Dedi asa di jalanan. Alhamdulillah Yun. Sagalana tos budal ayeuna mah. Banternya Dedi. Yuyun canembalan. Karasa omongan Dedi mengkoakeun supaya kasedih Yuyun leungit. Saena Dedi teh katitipan apa ku emak sareng dia. Yun, usap Dedi karasa deui leuwih laun, leuwih deudeuh. Sirah Yuyun karasa ditanggahkeun ku Dedi. Panon paamprok, hate Yuyun ngageter. Tetep Dedi karasa ngalentapkeun ka deudeuh tina dasar hatena. Yuyun nyaah ka Dedi. Cek Dedi. Sirah Yuyun unggek, panon Dedi neuteub jero. Nyarios atuh, Yuyun nyaah kitu ka Dedi. Yuyun kan ukur imut. Atuh da pamohalan bisa nyarita kitu.
Najan geus lawas eta omongan teh ngaringkal dina atina. Dadi lulus bangsaena. Cek Yuyun sanggeus leler tina euriheunana. Dedi imut leleb. Saur saha? Pak Hendra panitia ujian. Ari Yuyun? Lulus Yuyun oge. Yuyun imut, buana imut, hate mangka kembangan. Tetep dunya kerduaan. Lagu sawarga ngararas di taman hate. Angin asih nebak dua rumaja nu atina ilang musna tina dada silih untepan. Asih nu suci manjing na dua tangtungan. Cek baraya dui kadia dongeng Sunda anu judulna Balebat bagian ke-8 atanapi bagian pamungkas. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dademi harja pamit, permios.